pangraosna teu pernah kecewa mun urang nuhun ari mah darodok nuhun dicocokkan karena ieu kana cengek diuleg ya. Masya Allah. Bentar ya, saya menikmati dulu. Ini betul mesti dinikmati baik-baik ini. Bakso di Sanguan kudu atau bakso di Sanguan, muntah di Sanguan mah tengah dahar orang. Gak usah bawa nasi, di sini ada menu nasi, ini mah ada. Jadi bisa pesan nasi di sini. Gak usah bawa nasi dari rumah. Gak usah bawa nasi dari rumah. Di sini ada, kita jual menu nasi, ada sakit asa. Ini kalau balabana itu ada tinggalian ya. Namun sorangan kita seepin mun awewe gitu. Namun lalaki, tak kuduna yang cukup. Namun lalaki, awewe mah iya mah bener meleduk kayak betengna meleduk. Namun lalaki cukup iya mah pas nah. Edun orang mana sih aslinya? Orang Aring. Waalaikumsalam si En, halo. Dua naik, ya naik ayo, kapan? Dua naik dua. Table. Lapar om ya, saya lapar. Dua pack ya. Alhamdulillah. Udah meni rawas ya, rawas ada. Sarang dicocoknya sarang darodok diasupkan karena dibebaskan karena kuah. Tinggal kita kan bebaskan karena kuah, bebaskan di karena cengeknya ya sambal. Udah. Bebaskan di kuahnya ya. Meskitu saruput saat ini. Allahu Akbar ya teman. Eta mah meninggoy. Karupuk kulit. Pangenahna. Suruput mohon, disuruput.
Mohon eta mah. Parah ningali ge. Mending ngaruh. Pengen nyobain Yami mah enggak tuh ditungguan ka dia. Ka dia tuh mampir. Cing tong ngomong baik. Tong ngecap wae ditungguan ku urang di dieu mangga. Entah bosan tukang bakso. Hari orang masa minggu sabaraha kali meureun, paling 3 kali 2 kali mah tukang bakso na. Saban poe eta mah ulah. Amun saban poe, heeh, kama bosan kuduna. Amun ieu pan urang paling sabaraha kali, 2 kali, 3 kali. Kabita mangga mun hoyong ka dieu ditungguan dia. Enggak tuh, ayo di area Tangsel buka atuh Kang wartoskeun kela. Amin kan ada dibejakeun gitu, geus dibejakeun kitu mah amin wae itu urang. Paling suka mie yamin manis bakso telur ngeunahkeun Kang raosna. Amun nu aya di Miami teh teh sadayana Kang raosna, teu aya nu teu raos, mun teu raos urang di hamuk ke jeung owner. Owner di hamuk di urang deui. Jadi mah mun raos sadayana. Amun teu raos tahun teh dibuka ca tempatna. Ngantri wae mie ami mah muhun kata kudu ada ieu 2 porsi meureun urang nambah 2 porsi darodokna ya nambah 1 porsi deui jadina sakieu samangkok hungkul ya tingali mun loba keneh ya tadi nama muncul sakieu ngalu sakieu. Demi jasa Sunda. Lapar apa kencat inyong. Nggak ngerti syukurin. Makanya belajar bahasa, nongkrong, kalau punya temen berbahasa lain pelajari gitu. Karena bahasa itu adalah jembatan, kadang jembatan ilmu, kadang jembatan silaturahmi, macam-macam. Sambelna mah loba, heuh. Tadinya sambelna bahaya, ieu mah sambel. Mau juga apa? Naon aya? Juga anu raos hoyong ini tongki itu urang geus boga pamajikan dari urang mah geus boga pamajikan ya tongki itu istighfar tongki itu urang geus boga pamajikan eta barudakna geus loba tongki itu pamali eta mah pamali tongki itu pamali.
hayang nyobian tapi jauh habis dikasih dulu mangga ditungguan ya didoakan kan mugi-mugi bisa mampir kan dia. Saya ya sangguna saya Untuk pagkarang ada bawal. Gano'n ka? Daw, dahil. KF ya nambi atuh mau orang meleduk kayak betengah Tapi daw, may dahil. Apa nga ba? raus kamu raus aku muter raus tadi saya lo kurang. Salam dari Brunei, halo Brunei. Macam orang ngajak-ngajak dia caranya ngaku mau ngajakin sampean no sampean itu adon aku yang nengkene kue neng kono sampean diet kah? Diet aku diet intermittent fasting. Intermittent fasting. Nek sedina iki mangane rong kali tok. Menyala perutku dan wes de bojo ta Mas duit to kil iki cincin nikahku iki nang kene iki tak taruh nang cedhak atiku cincin nikahku ndelokno ki no tak taruh ning cedhak atiku ben rak lunga. Apa itu rong kali? 2 kali. Sampai ke goblok kopi nek nakoni aku nek makan yang kene bayar mboten ya bayar kaya dul semplak ngono ndasmu ki jenengane usaha lho dudu iseng-isengan lho nek orang usaha ki mesti bayar nek ora dibayar pripun carane. Nek saben dino aku mangan nang kene mesti bangkrut ki usahane. Semprol pertanyaannya loh. Ada orang nggak bayar makan di tempat usaha saudara tapi nggak bayar, itu nggak waras namanya. Kepro ndas ketok doang ngono. Ngene bayar kon. Nek sampean usaha saudaramu ora didukung iki piye? Nek usaha saudaramu ki mangan ning tempatnya saudaramu usahane mbok bayar ngono. Goblok kok piye? Nek nakoni koyo ngono pertanyaane. Semprol. Wes lunga ngono lunga. Aja ngetik-ngetik neh, monggo tak blok kowe. Untuk diskon itu diskon aku bayar. Nek pinten jumlahe ning saka kasir kuwi bayar. Nah itu diskonan Pak dia nopo undang-undang jangan apa tepan A atau bidangu tak kayak gitu arah jalma tak kita nana
Amun ngadahar di ditu bayar tuh, meni goblok teh pertanyaan kumaha pertanyaan model gitu. Hari tempat batu, tempat saudara, tempat sahawe, mun makan mah bayar, ngadahar bayar gitu. Aya jalma model kitunya. Hari ieu mah geus katawan eta mun isuk-isukan deui aya saudarana yang ngebuka usaha engke aya jalma ieu teh dateng we tah ieu urang hoyong tah pangcubian gitu mun geus bayar gitu kan cabut we teu bayar gitu eta mah goblok meureun. Kumaha tuh usaha babaturan usaha saudara teu dibayar mun ngadahar di ditu. Berapa yang potong boy? Jangan buat apa kak? Kadang bahasa Betawi, kadang Jawa, ini langsung Sunda. Pade lucu. Tadi Pade sekarang Mamang. Tadi Pade sekarang Mamang. Mohon. PHKB itu saya kan dia tinggal lian kita chef eta sambelna sekio eta basona chef eta sanguna chef di dia teh sangu nah piringna eta dudukna chef eta chef kabeh eta chef sadayana mun kelar iya ngarokok mun kelar iya ngarokok kela sekedap orang geus nyiapkeun ta rokona kita tingali oh geus aya rokok